masalah duit mah aya di urang. Gitu. Engke kumaha tanyakeun atuh deui. Ukuranna sabaraha meter gitu. Seberapa duit per meterna itu dijakeun ka urang nya. Ah ge maneh amun geus beres kabeh arek beja ka urang. Ayeuna maneh ke ditu lah atuh tanya ke jelema anu ka anu bogana. Ngobel yuk. Maneh nya? Wah, maneh ngobel diganggu wae yuk. Aduh. Maneh nya? Udah kena itu. Woi. Aja.